Bismillahirrahmanirrahim. Sifat nomor kalima tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat qiyamuhu binafsihi, hartosna jumeneng Allah kalawan zatna. Nado manana? Lima qiyamuhu binafsihi jumeneng Allah kalawan zatna, henteu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu ngayakeun ari dalil anu nuduhkeun kana qiyamuhu binafsihi. Lamun Allah butuh kana tempat tangtu Allah Ta'ala sifat sedeng eta teh mustahil jeung mun butuh kanu ngayakeun tangtu Allah Ta'ala anyar kapan eta teh mustahil. Dalil aklina nyaeta annahu lawihtaja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan wa huwa muhalun. Hartosna lamun Allah butuh kana tempat pasti bukti Allah teh sifat, sedeng lamun Allah sifat eta mustahil. Tiasa deui annahu lawihtaja ila mukhassisin lakana hadisan wa kaunu hadisan wa huwa muhalun. Hartosna lamun Allah butuh kanu nangtukeun pasti Allah anyar, sedeng eta hukumna mustahil. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah ayat 255. Hartosna henteu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan kajaba Allah anu hirup tur jumeneng kalawan zatna. Tiasa deui Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Surah Al-Ankabut ayat 6. Hartosna sayaktosna Allah eta anu maha sugih henteu butuh tina sadaya alam.